kudu kacai nyusuhan deui. Kemana tuh ya? Nyusuhan ya. Kasih mana jum kalau bang? Ulin ka warung. Mapai cai. Mapai galangannya mapai cai meureun baras. Nya tuh mapai batu majalan itu ge lega ieu jungjung ka sawah. Motor ge dipake eueuh. Oh jadi pedal lempang mapai galengan gitu. Di dua urang sabun mandi teh. Ante mau pakai sabun sabun colek tuh. Pan urang sekalian mandi bareng di ditu di sumur. Tidang. Rek mandi bareng mana mek bari noong sekalian kesempatan. Oh, saeutik mah da bari Lain ge muhrim sih mah. atuh can boga salaki ieu. Nah geus jeung geura indet ka warung geura indet jum. Bebas atuh. Tuh di ditu mandi na ngojay di balong pagawean ti kecebur ieu jum. Ujung atuh nyesahan mah. Arek. Ieu lain. Nah deui. Nanya nyesahan ka sumur nah kumari di ieu mah. Sanjona pejet macet teuing kunaon boro-boro hayang mandi kaca ieu sakitu jalan galeng leutik ieu puyeng nampunana ge. Oh, ujung atuh nyesahan mah. Nanyakeun teh rek ngabenerkeun gitu kumaha. Ih, ini tidak wah. ada pisan romantisnya jeung geura indet. Ujung, berarti nyaten kayak urang ka imah ulin. Nyao-nyao. Wah. Ieu pasti kutang si Titin ieu ya. Duh, aing mah. Lamun diantarkeun disangka ek noong. Mending bawa wae kitu. Mending bawa wae ka warung pasti engke ka warung ieu papanggih di ditu. Ya pasti kutang ngas Titin ieu mah ya da beureum. Titin. Menang kutang Titin ieu mah ya. Aduh, aing lamun dibawa-bawa era ku si Abah ieu ngomong naon. Digiwing mah era. Putkeun ku aing. Aman kieu mah malkat sirik. Mamawa ku teh mah lalaki mamawa kutang. Iya nih. Iya, aduh, jatuh. Jatuh. Tadi juga jangan ikut. Diam di rumah. Incu ba geus lila. Itu bangor. Betahan di dia teh. Hah? Betahan di lembur. Betahan pugu. Betah tur jajan wae. Iya pas udah ku inge pano kana jajan teh aduh ampun. Tuh, diam. Jangan nakal. Iya Bi, Duduk nanti sini. jatuh. Pulang gig. Enggak mau. Nggak mau. Yang ikut aja jeung Abah. Apet bah. Nya, Bang. Coca-Cola. Budak teh. Assalamualaikum. Iya. Salam. Keur ngarasuh euy. Mawe. Lagi Mau, pada euy. ngasuh. Ngasuh. Kenal enggak? Ngabuburit. Kenal enggak sama orang itu? Ya Bi, kenal enggak? Orang jelek. Orang ngece, orang jelek kumahana. Apalun budaknya. Orang jelek. Moal ge jomblo mun teu jelek mah. Iya ya. Murah gaji, murah gaji. Murah gaji. Kerja naon di Ku senso we atuh. Gaji. Anawe, dari mana? Dari mana cenah? Dari rumah. Ulah teh kurang gaji ku senso we. Sensor mun hade mah heuh, ngara gaji naon ieu teh nya. Tanya yang benar, orang jelek. Tanya. Orang jelek. Jomblo. Kawas bapak Jomblo. orang. Mundak jomblo. Kalau disebutkan segala rupa teh Heeh. buburit pan urang teh ieu teh teh kowe ada. Ke karena we teh potong maneh aya naonan. Heeh. Melendung gitu. Naonan ieu mah Iya pan melendung dah. Naon di? lintuh ieu mah. Sumput. Naon di naon? Lintuh urang lintuh. Moal menta yang lain geura. Ada hipu euy. Geura cokot naon? Naon di? Wah, si ada nama manuk ieu. Aing mah. Naon eta mah anu Ieu mah manuk ieu. astagfirullahaladzim. Karena we Naon? bulan puasa ya teh. Ujang naon di eta teh Ieu lain manuk ieu. ngoprek nu kieu ieu. Diraha eta maneh jadi kitu. Lain jadi kieu jadi kitu kumaha jadi ieu kumaha. Istighfar karena we. Ya, istighfar.
Astagfirullahaladzim, bet urang. Nah gitu. Bet urang mah jama sadar nah dudukeun jama nahaon. Waras. Tapi geus kolot kitu. Oh, Ya, hari puasa teh lain nahan lapar hungkul. Bener, nahan naon deui? Nahan nafsu. Jeung hayang Eta minum. aduh. Mamawa nu kitu anu saha eta? Cih, kapan tadi teh urang teh ulin ka dieu. Heeh. Titin arek kacai, ieu meureun ieu nu titin heueuh ragrag. Manggi. Manggi. Pamanggi. Atubikan. Lain kalah dibawa. Eta teh rek kieu engke teh di mah teh. Ditin. Ditin. Engke teh kieu maneh teh eta bakal kieu ya. Awas, atek duduk. Maneh teh kieu engke teh beri sare engke teh. Kan angel kan ya. Titin, titin gitu. Begitu-begitu dibawa tuh. Embung tah disarekan aya bukan bisi data. Maneh rek beri berfantasi maneh teh. Titin. Ngabayangkeun nya kitu. Heeh. Ye, halus dengan Nu si Karnawi, aki hayang ngoprek nu kitu. nu si Karnawi. Lah, nya si Karnawi lalaki boga nu kitu. Ngomong ke mana Bukan Karnawi? nanti eta nu abah. Apaan bawa mana? Nanti mana tadi Cekal lagi gua apa? Mana eta nu kitu ti mana? Bawa si Karnawi. Karnawi ti mana eta? Ieu teuing si abah eta mah. Ning maneh ngalajokeun lain. Tanggung jawab. Geus kolot kitu jeung ngingkut. Udah dijelaskan. Ya, no kauing. Hayang ngoprek nu kitu atuh apa? Lain. Nu di imah ge aya kene. Tarasakeun. Ih, sok orang Karnawi sing tanggung jawab. Geus kolot kitu ngoprek hutang euy. Jadi kagak mau. Ngalajokeun kumaha teh. Tarekan Teu percaya ieu? Aki-aki kituan bae hayu. Nu si Karnawi. Bohong lah si Karnawi ge lain gitu. urang Karnawi kumaha. Karnawi garasia sing tanggung jawab. Tadi Nanti kumaha? di imah mah ek ngabuburit pek na kitu bae. Nu si Titik. Ayo, Mau long, kan ayo, hutang ayo. goblok banyak Gara-gara banyak apa lu kan semua. sakali awang pangaruh aing sok dilojokeun oleh ku aki-aki eta mah. Balas Sakali dendam. awang dendam beunang ayeuna. Padahal ieu menang manggi. Aing mah si Abah itu. Atuh heuh geus aki-aki ketemu yang ngorek hutang ya aman geura beuti. Titin. Mana deui? Kang Titin ieu pasti. Halusnya. Naon? Kan kumaha dicokot eta? Ih, nasana deket hutang urang mah teu nyokot. Di tengan baru dibawa we geuning kitu beri dicacabang. Kan ragrag tadi ditu. Rag lain mah mun rag mah meureun dibikeun ieu mah ngahaja we dicok. Eh, kapan disangkat noong teu da mun dibalikeun mah. Tuh. Soalnya mah tadi. Cobakan. Eh, Ini tanggung jawab. Eh, Ini tanggung jawab sebenarnya. anya disangka nyolong. Kebalas deui ya, mana kebalas deui kecarekan. Kalau disangka nyolong hutang meureun. Titin nya. Ada. Aya wae tuh udah mana nu kitu-kitu ada bawa tuh udah. Pulangkeun kan heuh, dipulangkeun bisa disangka noong. Heeh, nama